Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sampurasun. Sampes. Maha daramang. Alhamdulillah. Luar biasanya enjing kita cerah. Nanti orangnya akan aku cerah. Kada acan dikawitan diajar sekolah kampung cerah di pikiran orang ngadu ada sarananya. Mangga dipimpin ku KM. Mangga. Cahaya gak satacan diajar bahasa Sunda hayu urang ngadua numutkeun agama sewangan-sewangan ngadua di kawitan rengse Mangga. Alhamdulillah mugia barokah ya ngadua urang lajeng coba tinggal encak katuhu hareup tukang naha aya sampah atau napi henteu supados urang diajar ge raoskeun. Enggak, so. Daya, aman? Aman. Sip. Saha hadir bener di tanah ayeuna? Dipa. Dipa. Damang. Damang. Nembe di tanah ayeuna Damang. Oh, mangga sariosnya. Oke orang doakeun supados Dipa dan sehat deui nya. Amin. Oke. Minggu kamari nya orang tos diajar salah sahiji materi bahasa Sunda aya nu apal naon Bapak, mangga kalian urang diajar naon bae sajak naon aya sajak teh coba sajaknya eta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa ugeran. ya jadi sajak teh direka bebas tapi angger aya bahasa-bahasa anu kauger nu terikat nah eta sajak yang dibangun ku dua unsur naon wae mangga adegan lahir sareng adegan batin. oke adegan lahir sareng adegan Batin. batin mah begitu nah di tengah ini orang bakal lebet karena ada anu anyar ya sajak oge mungkin biasa dilebetkeun nya diapresiasikeun diekspresikan dina materi ayeuna ya naon tah mangga tinggal kapayun heula ya nu kahiji bahwa baris ningalikeun naon kompetensi dasar dina laungan di tengah ayeuna ya nu kahiji menganalisis bentuk dan tipe aksara Sunda ya sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Jadi di ayeuna orang bakal diajar ngeunaan aksara Sunda ya. Gitu. Nu kadua nah ieu ya ini kata pencapaianna. Hidup diperdih wajib biasa menelaah bentuk dan tipe aksara suara. Ngalageuna jeung angka. Nu kadua nyaeta membandingkan bentuk aksara Sunda anu sarupa anu mirip ya gitu. Ajeng tujuan pembelajaran setelah melaksanakan pembelajaran melalui media pembelajaran Hanca tangkin bakal aya media Hanca kembali wong kamari kana deui Bapak tos aya WA terus eta tos aya piwarang maca Hanca sareng ngepin LKPD ngaca mana LKPD coba oke sip tos ngepin sadayana nya baik sip. Nah, yang kedua, setelah melaksanakan pembelajaran mulai model pembelajaran problem based learning, dan kita bakal diajarkan hiji masalah. Kayak bakal yang masalahnya. Gitu. Dengan cermat dan bertanggung jawab, peserta didik dapat membandingkan aksara Sunda yang serupa. Jadi kita bakal ngabandingkan mana bentuk aksara-aksara Sunda yang serupa. Jadi KKM, ya. Jadi KKM itu 80 minimal hidup kena wajib benten 80. Terakhir, pembelajaran tentang ayeuna ya. Hidup bakal ngelarkeun teknik CBSA ya. Lain itu beraksana anteng lahir ya. Tapi menggunakan cara belajar siswa aktif ya. Pikeun menelaah jeung ngabandingkeun rupa-rupa aksara luyuk sareng kaidah-kaidah. Oke, sata acan dilajeng. Coba tinggal kapayun naon ieu? Lensa ya. Naon kabayang mun lensa teh? Kamera. Terus itu dia ada ngeblur ya, terus kayak itu nah fokus. Jadi naon kira-kira lamun digambarkeun. Jadi urang teh kudu fokus. Kumaha cara fokus? Urang aya speaking heula ya. Fokus ke S ya. Oke, ya
otak kanan jeung otak kiri ya. Nah, biasana otak urang teh aya nu saema aya nu teu. Kumaha buktina? Buktikan coba mana ieu pananganana. Oke, nu hiji fish, nu hiji nembak. Oke, siap. Mana gentosan hiji 2 3 heup. Hiji 2 3 heup. Oke, ayeuna puter ieu puter. Ya, puter ka payun, anu puter ka pengkar. Ayeuna orang bareng-bareng hiji 2 3. Heup. Nah, ya ieu lamun geus saimbang, ieu pasti. Ya, ayeuna saimbang aya kitu wah. Oke, tersawiur. Oke. Bangga aya pernah kelangan. Ya, jadi saya sedikit motivasi di Bapak ya, mengenaan keaksaraan. Oke. Salin ku aksara ya. Salin ku aksara cari tanu teu ngarupa. Jadi aya saya mah moal ngarupa. Matakan kudu disalin kana bangun aksara. Unggal mangsa bakal dipihara insyaallah. Gitu. Soalna aksara bakal dipihara. Nungkena sangkan bisa dibaca jaga. Lamun tema hidup ayeuna nulis bisa jadi anak ijo hidup teh bakal maca anu hidup tulis. Oke. Hurif Sunda. Hurif. Hurif Sunda. Hurif. Oke, sip. Satu acan dilajang, sakedap bapak teh nyandak pembekalan teh. Sakedap nyandak terus sakedap. Oke. Mangga. Apa nyandak baju ya? Ya. Aya dilawakan lain. Wih, mantap ya. Oke. Ieu aya baju anu aya aksaraan. Pasti aksara Sunda terus. Ya. Tuh, mangga coba. Cung saha nu biasa macakeun ieu. Ya. Naon kira-kira baca anak? Anu apa? Coba. Saya salah oke, mangga. Listra. Listra. Mantap. Di mana Listra? Jadi nyoba. Oke. Saya bisa pasti aya nu bingung nya. Ieu tahu dosa naon? Cung di anu teu acan pernah diajar aksara Sunda. Cung. Oke, sehiji dua inu can pernah. Sama sekalian nu tos pernah ngacung. Anu hilap deui ngacung. Wah. Nah, begitu nanti dan ayeuna mungkin orang bakal diajar ngeunaan aksara Sunda supados teu ngasa ukur tadi tah ieu orang pun anu biasa maca teh. Oke, kedah biasa maca. Naon wae rupa-rupa aksara Sunda nu aya nya gitu. Omat ya, ieu saeji penerapan aksara Sunda. Sanajan jadul, sanajan ieu tinggal mun geus make temu di baju mah keren. Ih, mantap ieu. Ya. Listra lindung seni waditra ieu salah siji ekskul nu aya di Semanik ya. Oke. Mangga satu acan dilajeng. Mungkin orang bakal ngarambal kelompok ya. Aya mentorna, sas aya mentina. Di mana menangkeun mentor, begituna urang tes heula. Mangga dibuka mundurna bae. Hapena dibuka. Urang bakal tes diagnostis kognitif. Bapak hoyong apal sakumaha kamampu hidup dina maca aksara Sunda, dina maca aksara Sunda. Nah. Oke, waktuna 5 menit nya. Tah. Santai-santai sok dibuka heula we. Dibuka heula. Anu tes diagnostik aya. Di luar. So, mangga dibuka heula. Ya, mangga. Waktunya 5 menit ya. Oke. Aya bom, jadi lamun bom nambeat produk berarti. Nah. Di 5 menit. Di 5 menit. Kade masing-masing. Masing-masing. Deh ulayan nyontek kemana-mana sorangan-sorangan. Lain mirror. Sepuluh, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, oke. Sekarang kurang dengannya hasilnya.
Oke. Mangga ayeuna Bapak umumkan saha janten mentor ieu anu menangkeun pang agengna di tes diagnostik. Anu kahiji mangga kapayun. Teras aya Ariela. Mana Ariela? Oke, Ariela mangga. Nuliskeun. Bapak tos saya ke atasna jangan nulis anggota ya. Teras Nazma. Nazma. Anu pamungkas nyaeta aya Lintang. Lintang. Oke. Sip, Lintang. Sip. Mangga ayeuna ka para mentor sumangga pilih menti-mentina hoyong saha wae bebas nya. Kadang seorang ya. Oke. Mangga dikawitan beureum Lintang beureum. Nah, ayeuna di Nazbala mangga. Desa. Siti Naila mana? Oke, Siti Naila. Siti Alfia. Lailani. Gema. Bulan. Oke, kita jalan kahiji nya, tonggal rancangan kedua. Siti Nur Alia. Nur Alia. Maulidi Agustin. Pratama. Oke, Rizky Pratama. Oke, Galin. Biasa. Yasa. Oke, Rajam. Adis Raina. Fahri. Gilang. Darobi. Oke. Rajam. Kavin. Aulia. Lesti. Mansur. Devan. Oke. Alhan. Denny. Oke, cekap. Saya deh. Mangga ayeuna kumpul berkelompok lah. Yuk. Kelompok hiji, 2, 3, 4 mangga. Ngadio. Ngalingker. Oke. Oh. Kelompok hiji mana kelompok hiji? Pak ini kelompok hiji. Tah, hiji. Jadi dia 2, bahaya. 3, 4, jadi 5 dah. Oh, enggak. Oke, sip. Mangga pituluna ayeuna hidup hiji diajar maca nggunakeun media hanca anu aya dina model Bapak. Kartos? Oke, anu kahiji. Jadi mangga ke dibaca hancana ti hanca hiji 2 3 4. Hiji 2 3 nya aya 4. Jadi 2 3. Terus maca hanca mungkin sumangga pamintos tiasa store ka mentor langsung we mangga mentor abdi bade dites itu mangga ya itu bari ngantosan ke mentor ngetes sumangga aya anu ngeusian oge ngaca nya coba buka ngacana heula ya dinten ayeuna mah urang kana ngaca hiji we heula nya ngaca hiji teh dirinya teh aya kanggo meniru unggul nya niron atawa mengulang kembali nya aksara suara ngalageunah jeung angka eta unggul ya eta nu kedah beres dinten ayeuna oke digampalkeun dinten ayeuna ka atas bageun oke sumangga ayeuna sing enjoy wae sing daria sing soson-soson diajar aksara Sunda ngaliwatan media hanca mangga dikawitan tok bari ka semua aya buka oke mana mentor teh oke gini mana non teh laporan mentos beres ya teman teh make hanca hiji beres kan laporan langsung tong aksa suara heula mangga ya aksara ieu oke pas hati-hati we laporan ya Akara
Mangga tinggal kawah tadi kedap. Oke, nalika ayeuna ngabedakeun jeung Bilih ge lamun pabeulitnya soalna dina aksara laten ge kitos susah. Tapi sugan dina aksara Sunda hideuk bener-bener bisa ngabedakeun mana ana jeung mana nalika kin maca hancana sing berekspresi we mah kieu tah nya. Terus dipletkeun terakhir dicamurkeun. Jadi kedah katana jeung katinggal pisan. Lamun teh mah jadi si ekspresina diekspresikan gitu ya. Ulah caraka papara karasa pagama nangaca nang opat sedang lima ya. Mangga kita pada sana jinten ayeuna para mentor mungkin bakal baris apa dikasihan link ya dina spreadsheet kanggo laporan hanca ya sanajan ayeuna memang kaca beres urang cobian ulang ngetes hancana ngaliwatan bakal nampilkeun sabaraha aksara di payun ke bapak perwakilan ya kelompok hiji saha pingacung gentosan we gitu ya enggak kelompok hiji mana kelompok hiji oke dua tilu opat lima oke mangga sadiakeun tilu urang heula dua orang kanggo juru bicara ya enggak per kelompok anu bakal macakeun atawa nuliskeun ya mangga di kelompok ini ya enggak dipilih dua pilih dua anla selaku juru bicara atau juru tulis Oke, tulis saya ngantet dalam sekarang ini kayak payung. Mangga, urang kapitan anu kahiji Bapak bade ka kelompok hiji deui berarti aya anu juru ngacung. Ya juru ngacung saurang, ka mun sono bade ngacung we heula. Ya,
lamun tema bisa berarti menang punten 10 poin. Menang nilai poin 10 poin. Lamun tema salah tetap menang naon. Gitu nya. Semoga ke juru acung ke ditulis poin-poin lamun menang. Ke atas dia berlomba ya. Ya. Siap. Juru ngacung hiji cung. Mana? Oke, siap. Juru ngacung 2. Oke, juru ngacung 3. 4 5. Dan juru ngacungna 5. Oke, 5. Siap. Juru ngacung siap-siap. Anu ka hiji, saha anu bade? 1 2 3. Hup. Oke, kelompok hiji, mangga. Sagara. Rahma, terus? Oke. 10 poin kanggo kelompok hiji. Siap, nomor 2. Oke, kelompok hiji deui. Hah? Kamana. Oke, 20. Siap, juru ngacung. Ayo latihan lah. Siap. Ya. Oke. Anu ka 3. Oke, kelompok tiga lah. Tilu, 2, hiji, tetot. Oke, kanan. Tiga dulu, dong. Oke, ya lah. Palawa. Oke, ya. Huruf pa, la, wa. Oke. 10 poin kalau kelompok opa. Ini siap-siap ya. Nah, itu bahaya. Iya, 2 dulu. Encan lagi encan. Mana? Apa tuh? Ayo. Nah, 3, 2, 1, ketok. Oke, iyalah. Ya. Bulan Nagara. Hah? Bulan Nagara. Bulan? Bulan Nagara. Nagara salah. Oke, kelompok hiji. Hiji. 37 negara, 37 negara. 37? Nagara, oke. Nah, nalika aksara ngaca, bakal apa? Tanya kayak angka ya. Ya angka ya. Ya sikade, ya angka. Ya. Oke, lanjut. Hup. Oke. Ramayana laras? Iya lah. Laras? Oke, laras. Saya berangkat yang dua, nah 10 poin. Oke. Kelompok hiji. 20 genap cahaya. 20 genap? Cahaya. Oke, laras. Ayo semangat. Kelompok 5 ayo. Ayo, bisa. Oke. Tadi mama maca. Ayo nulis. Jadi 2 dulu. Stop. Ntar balik. Oke. Mangga tulis di payung. Enggak pakai ini. Oke, siap. Salah jengna pilih bade kelompok dikit. Sagios. Jadi 2 dulu. Iyalah, mangga. Siap, gitu kapayun. Baris. Baris. Oke, anu kasih lu. Tuh. Oke. Mangga kayak itu langsung. Anu kaopat. Hup. Oke. Anu kalima bade sa. Mangga. Mau terakhir. Sana bade. Oke, sis. Angkat dulu, Pak. Bapak itu videonya sana. Di, Bapak tadi itu.
Punten 25 eta. Oke, si flow aja. Ini kayak karasa ya. Anu kedua dawala, terus ya. Dawala. Yang ketiga apa, Pak? Tadi nu katilu nyatana. Tilu. Mangga. Oh, banget ya. Araya 8 hiji. Oke. 25 etana. Jeung Obama. Yang ketiga udah belum? Kalau saya atas saya. Terus. Boleh dong, Pak? Tadi terus. Ih, Bapak punten. Oke, mangga ayeuna urang tinggal deui. Mangga nu kaiji. Parasanya? Iya, parasa. Leres? Leres. Oke. Nomor 2. Dawala leres? Leres. Oke, leres. Nu kalima itu oh iya. Nyatana. Leres? Leres. Oke. Muka opat. Araya 8 hiji. Leres? Oke. Muka 5 20 5 etana nya etana pakai lain. Oke. Jadi diajar Ustaz kurang satu sedikitnya kita ngerti mesti. Terakhir Obama. Oke, terus. Siap, yang terakhir. Pada hebatnya si Orek membawa acara Sunda Lewatan Media Hanca hidup langsung Oke, alhamdulillah kita ayeuna urang rengsek heula pengajaran anak sampai kieu Bapak hoyong mengevaluasi mun tadi mah babarengan ayeuna mah individual ya. Urang bakal lebat evaluasina ngalewatan kuisis. Mangga buka di HP-na. Kuisis. Kepikeun. Janten ayeuna urang terakhir evaluasi nya sakumaha hidup mampu di nanti maca aksara Sunda. Sumangga bukuna disimpen heula, dibereskeun heula, ulah aya nu nyontek kana buku, ulah aya nu nyontek ke kanan kiri kecak ka tubuh, masing-masing. Ya sewang-sewangan we. Anu nyontek jomblo? Oke, mangga tos mangga ditutup lah, ditutup. Mangga tutup. Ya, ditutup, tutup. Tayin muka, tutup. Oke, tutup. Oke, masing-masing ya, sewang-sewangan ya, tayang kerjasama. Terus MM, semangat. Ayeuna lebat deui kana krisis. Mangga lebat kana krisis. Kade ngaran bener ada mah ngaran bener. Ngaran we ngaran. Oh,
Nanti. Diulang deh, di refresh. Mana kade kodena, iya kodena anyar ya. Kodena. Oke, terus siap ya? Siap? Oke, siap. Orang kawitan ya. Siap, 1, 2, 3, yuk. Kok ada ya? Beda bro. berarti kena remedial ya. Oke, di atas 4.000 berarti tidak lulus KKN. Paham ya? Terus beresnya? Oke, bereskan. Menang Jawa Tengah saya juga lagi. Oke, ayo sampai itu nomor 2 suruh salah ya, kirang pedar ya. Oke. Emra kelakang murid ayana luar biasa. Ya, orang cindakan kaum dengan ayana ya, orang teh pasti ajaran wae ayana bade hindakeun menyimpulkan. Ya hindakeun naon wae, orang teh pasti ajaran naon wae dinten ayeuna. Mangga sahan bade. Dinten ayeuna orang pasti ajaran naon wae. Coba. Hah? Coba maju. Sahan bade. Oke, mangga gimana? Maca diajar tulis Aksara Sunda. Aya aksara naon wae bageun? Aksara Sundana? Ngalagena. Terus
Aksara nanti. Aksara. Ayo bilang ya. Aksara angka, suara, rarangken. Ya. Itu aksara ngalakeun aya 2. Aya naon we? Serapan jeung tulen. Ya jumlahna aya sabaraha lamun suara? Suara. 7 vokal. Ya, suara vokal. Mun ngalakeun aya sabaraha? 20 kilo dibagi 2. Tulenna sabaraha tulen? 18. Anu serapan? 5. Ya, gitu. Terus teh rarangken aya nu di mana wae disimpenna? Di luhur. Sejajar jeung di handap. Ya, minggu payun urang ngajengkeun deui ya anu rarangken. Kita bakal diajar ngalarakeun rarangken. Begituna sumangga dipelajari deui hancana taseh singacana kitu kembangkeun heula kitu bawa baris di serahkeun deui ka ketua kelas kanggo dilajengkeun nya minggu payun. Atas? Oke. Numutkeun hidup naon materi anu kinten-kinten sesah dina ayeuna? Naon nu sesah? Di dinten ayeuna. Atau nu gampang lah, nu gampang. Naon nu gampang? Aksara mana nu paling gampang numutkeun hidup? Aksara suara. Lamun paling sesah? Ngalageuna. Angka gampil angka? Sesah oke ya. Angka saudara dibeda-bedakeun ya. Mana kan kadang ngabandingkeun mana aksara tadi teh aya anu tadi kan nu kitu teh sanes teh la nya la sareng si eta teh rada matukeun tah nya eta ngabandingkeun janten ke hidup bener-bener kadang kita biasa ngabandingkeun mana la mana angka. Naon ciri-ciri angka aya garis. Ini lamun geus aya garis dikurungan ku garis maka eta nu disebut angka. Atasnya? Oke, sip hatur nuhun kana pelaksana. Zat tadi dibongkas hayu urang ngadawi supados ieu berkah pengajaranna. Mangga KM. Omat ya minggu payun kadang ngareksekeun ngaca anak ieu. Alhamdulillah. Enggak. Saya gak saparantos diajar bahasa Sunda, hayu urang ngadua numutkeun agama sewangan-sewangan. Ngadua di kawitan. Brengsek. Ketunuhun tepang dari wayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.